Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepangdang deui mohon saramangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui mohon. Satacana aya dipedar simkuring nganuhunkeun nya anu tos like, komen, sareng subscribe nanya mohon dina channel Dongeng Nusantara. Hatur nuhun. Kasaha wae di mana wae ayana mugia sing pada sarehat mohonnya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun karena di Bandar Bangkong. Dinten ayeuna teh bagian ka-8 mohon. Alhamdulillah kawitan. Isuk karena di indit kacai nu pernahna rada anggang ti bumina euis awang marjun milu nuturkeun. Karena di dagoan atuh euy cek marjum ngomongna ti pawarongos semu amek. Lamun selaing poyeun teu balik ka pamajikan jeung anak selaing awas ya. Rahasia teh silaing bakal diuar-uar sia. Bebejakeun ka euis awang jeung karamana sakalian. Jabati eta yeuh deuleu perep dewek bakal ninggang kana irung silaing anu namru nganti maneh. Cek. Naon ari silaing teh euy? Cager maneh teh. Kardi. Cager maneh teh euy. Cek Karnadi semu nu heran montong nyarita deui sia gawat kacai ka ditu yang hayu urang neang pamajikan maneh lamun teu awas ya awas. Karnadi terus we kacai sarta pikirna bingung lain leuletikan ari rek balik kumaha dakeur mejehna bogoh suka betah ari henteu balik tangtu rahasia dibejakeun ku marjum tangtu pinanggih jeung wiwirang. Rek pae balik heula heueuh atoh cek pikir Karnadi. Lah gampang keke balik deui ka dieu dawing mah pi urang pi ekoleun mah moba nu baris ngeunaheun euy kana hatena euis awang deuleu sta kuat ieu teh doh da dititah balik si marjum mah doh sono keneh dewek teh ka pamajikan ieu teh doh keur manyar panganten deuleu euy. Si marjum mah yaya wae maneh teh jom teu ngarasakeun deuleu euy teu ngarasakeun sa teh. Sadatangna ti cai tuluy Karnadi bebeja karamana nya kitu deui ka euis awang yen manehna rek indit ka sakur lurah nu di desana aya sawahna pokna rek ngaganti segel jeung ngarobah dina buku Qohir. Atuh ramana euis awang teh teu kira-kira we atoheunana sarta ayeuna geus tetela pisan putrana jadi hiji istri anu beunghar. Tidinya Karnadi tuluy dangdan make papakean urut kawin tea tapi beungeutna mah mesem bae anak bongoh ti euis awang panona marjum bae molotot ka Karnadi sarta
Ari Karnadi ngareret Marjum ngacungkeun pereupna bari ngomong ngaharewos. Awas ya lamun teu balik panas janji erek niang pamajikan hayu atuh geura balik. Jangan naon deui maneh. Keun we kege ka dieu deui atuh. Euis cek Karnadi ngomongna semu gagah sarta jiga lalawora. Cing ka dieu atuh akang minta duit heulaan nya 100 mah yeuh. Keur meuli segel jeung meuri isi saku ieu teh geulis. Burukeun yeuh minta duit heula ke digantian ku akang nya. Euis awang gancang nyandak artos da engke oge bakal jadi 10.000 tikeleun eta cenah. Didinya tuluy arindit diiringkeun ku Marjum tapi jongjon bae Marjum baeud. Jom euy si laing teh teu hayang meuli baju deuleu. Meuli heula baju atuh euy hayu. Jang bakaleun ke di kampung deuleu bisi katanyaan ku pamajikan maneh. Kabeli-beli baju-baju acan atuh euy, meuli hayu. Henteu dewek mah. Dewek mah yeuh hayang sote manggihan anak jeung pamajikan si laing. Dewek teh inget bae deuleu basa keur dahar jeung anakna di si jalan teh ya manya maneh teu ka ningali kitu. Heueuh pan erek balik ye ge. Ari wang sakalian bae atuh euy meuli baju jeung samping jeung baju barudak deui euy. Tah lamun kitu mah mupakat atuh hayu. Hayu euy. Harita keneh tuluy arindit ka pasar heula Karnadi meuni rarebo meuli samping pibajueun keur pamajikanna jeung 3 budakna. Tidinya tuluy we marulang ka Cijawura. Kancangna carita barang jol ka imahna teu kira-kira we Karnadi reuaseunana lantaran pamajikanna barang datang oge pada ngantep bae. Teu kungsi lila tatanggana rajol sarta ngabarejaan yen anakna nu dua teh geus maot sarta bojona Karnadi jadi owah mohonnya kitu karunya. Abang geus kolot ya ditinggalkeun. Mohon ditinggalkeun cenanya karunya. Aduh ieu mah. Gero Karnadi ceurik bari ngarangkulan anak nu hiji anu hirup keneh ngusapan pamajikanna tapi pamajikanna jongjon bae. Tah kasukaan si laing teh nu sakitu teh Kardi hargana mah teu satimbang deuleu jeung karugian nu ayeuna. Tuh tingali kumaneh. Nah tak karunya ningali pamajikan teh anak 2 maot pamajikan maneh owah kasukaan teu sabaraha atuh Kardi pira kadar menangkeun nu geulis. Kitu oge ngan mimingguan bae atuh Kardi. Cik atuh mikir maneh mikir. Kana kawin wae maneh mah Kardi. Tidinya Karnadi tuluy indit diiringkeun ku Marjum capa cipi kana sukuna neangan duit pamulangan meuli papakeana tea sing horeng aya nu nyopet.
tadi basa keur di pasar. Teu mangkuk sawantara poe papakean karena diurut kawin. Dijualan we dipake dahar jeung nambakeun pamajikana tungtungna karena ngaligicing deui bae make papakean anu barutut bararawu mulih ka jati mulang ka asal muncang labuh ka puhuk kitu karunya mohon tuh nya mata oge kitu nya ngelajur we nafsu cenanya aduh iya mah yang kawin deui teh kadakah balangsak mohon kadakah balangsak mohon urang aduh iya mah ayeuna kocapkeun euis awang nu geus teu sabar nganti raka no lantaran ayeuna geus langkung ti saminggu terus anjeunna unjukan ka ramana keun bae atuh nyai keun bae yeuh sugan isuk taksiran bae nya kadayeuh eta teh da kudu dinotariskeun heula meureun aing ngaganti segel mah teh nyai. Enya atuh abah enya enjingna karena teu dongkap pagitona lebeng euis awang beki teu sabar enjing keneh pisan teras we angkat diiring tea bade milari pertama di Cijawura hiji anemer anu ka masyhur mohon nya beneangan cenanya kakangna aduh mohon cenah aduh euis awang di jalan Tataros tungtungna jol we ka bumina Raden Suntama anemer anu nyaan euis awang ngagebeg lantaran ningali gedongna agreng pisan diatur dibeberes maklum atuh gedongna hiji ademer anu beunghar turug-turug deui geus asa bumen euis awang teu antaparah we ngan kalacat bae katepas gek calik dina kursi bari ganteran ku carogena. Kang, akang, sumping akang teh. Atoh jeung pacampur jeung keheul Raden Suntama nu sajati narojol ti bumi. Saha ieu teh saha cek Raden Suntama semu Raden Wisin dikira ku euis awang mandor rakana teras anjeunna naros kieu engkang aya kitu saha teh cek Raden Suntama bari memendekan engkang Suntama mana ieu teh engkang Raden Suntama anemer sanes mohon pun engkang ieu teh cek Raden Suntama bari nunjuk kana salirana sanes atuh cek euis awang bari nyusut raraina ku kekemben. Ari Raden Suntama teh anemer di Cigawura deui di Cijawura mah teu aya deui ngan pun engkang sanes sanes
maha nyai atuh Raden Suntama anemer teh kitu. Mohon eta teh pun lanceuk salaki kuring caroge da puguh engkang mah teu acan gaduh bojo deui ieu teh saparantos di kanton maut ku pon bojo mohon nu kapungkur teh teras we nyalira wae atuh tah nya anu dikantun pupus ku raina terus lajeng nikah we ka abdi eta teh ke heula atuh heran puguh engkang teh sanes dedeg pangadegna kumaha atuh ari pangadegna teh dedeg pangadegna teh nya pendek gede hideung taarna teh rubak pangambungna teh etaeun we waosna teh sumuhun kitu deui ari dedeg pangadegna mah basajan bae eta teh Raden Suntama nu nyaan teh ngartos yen ita istri teh lingsem nataan dedeg pangadegna tangtu jelemana goreng patut deui sarta anjeunna yakin yen eta jelema anu nipu ngaku jenengan anjeunna tegbe emut yen jelema nu goreng patut teh malah rajana goreng patut aya di Cijaura kan karena di tukang bangkong teras anjeunna nyarios kieu. Oh leres Raden Suntama anemer teh sanes namung bumina teh sanes di dieu tuh di ditu nu bumina handapeun muncang eta teh sisi susukan tareskeun bae nya ka tatanggana ngaranna teh Karnadi eta teh malah upami naroskeun mah ka rorompok teh Raden Suntama parantos teg we yen moal salah deui anu boga kalakuan kitu teh Karnadi ngan anjeunna lantip bilih eta istri lingsemen mohon cenanya doh kapanggih cenah malah dasarnya aduh ieu mah kapanggih kana ngora cenanya mohon aduh Eis awang ngajugjog ka rorompokna nu handapeun tangkal muncang rorompokna butut ngarampeol reg grugrug kabeneran we angkir sabatok sareng belum sampe punten nun punten cek eis awang nyarita rada sugal barang eta jelema ngalieuk bet gening we Raden Suntama titiron tea alias Karnadi ari kar eta teh Kang Suntama sanes cek eis awang lain deuleu Karnadi ieu mah euy rek naon maneh euis make ka dieu maneh teh euy balik ka ditu rek naon ka dieu rek neangan Kang Suntama atuh jeung naha akang aya di dieu naha geuning keur ameng bae akang teh ih wing mah lain Suntama deuleu lain cek Karnadi tapi ya ngaran wing mah Karnadi euy pangna wing aya di dieu lantaran imah sorangan euy imah sorangan dieu di dieu ari Kang
Suntama teh lain hiji anemer anu beunghar sanes. Ih, Raden Suntama mah aya hiji deuleu, beunghar deui. Tapi ari anjeun teh anu nikah sareng kula sanes, ceuk euis awang semu anu ambek. Nya meureun poho deui poho deui asa encan kawin jeung nyai da akang mah encan. Ayeuna mah kapanggih sia teh. Jadi anjeun nu ngaku-ngaku Raden Suntama teh nu beunghar teh nya. Dasar aing mah kabalajog. Enya lantaran hayang euy ka nyai teh hayang. Gelis pisan tuh da nyai teh duh. Meni sakitu peungkeurna deuleu nyai mah. Naha atuh sia teh make ngagukeun Raden Suntama Ih, matak naon atuh? Da hayang ka sorang atuh euy. Lamun teu ngagukeun kitu mah wah, moal di dinya ge moal teu daek ka kula teh teu daek. Jadi we nyamur dewek teh. Jadi Raden Suntama palsu euy. Rurus tunjung sia mah, rurus tunjung. Si tukang tipu sia teh. Nah atuh maneh teh benang ditipu euy. Rek boga salaki teh euy kudu nyukcuk heula deuleu. Percaya bae kana omongan batur teh. Sapeda eta meureun nya euy kagukeun beunghar dewek teh jeung jadi jenengnya. Dasar maneh mah euis. Serahkeun sia aing, serahkeun ku sia. Teu sudi deureu, teu sudi. Geus digadabah ku tukang bangkong mah teu sudi. Pek bae lah nyerahkeun manehnya. Sok serahkeun atuh lah kan bae. Goak euis awang nangis bari ngahantem nyarekan lak-lak dasar Kakarnadi malah kahayangna mah jeung ngarawes sagal mohon kitu teh nya. Mohon jeung ngarawes cenah. Aduh, kawas bae paur. Rom tatanggana ngadegdeg malah Raden Suntama nu nyaan oge aya euis awang mengpeun raraina bari nangis teras we mulih Karnadi teregrog-regrog we pada nanya ngaku terus terang bae. Barang euis awang sumping kabumina gabrug nyooh kana lahunan ramana bari hari weus-weus nyarioskeun Raden Suntama kendat nangis meni eurih-euriheun. Sang jongjonan ramana euis awang bengong teu nyarios sakemek acan kadohong sagede gunung kaagungan minantu henteu ditalungtik heula hariput ku tetereuyeun kabita ku kabengharan. Menggeus euis potong ceurik atuh geus da geus bogoh ayeuna mah tamaha urang atuh guat bae geranak sinya ieu mah ulah sok cekcok bisi kadenge ku Johana tuh. Oh tukang ngarang bukuna ke isin bapak teh euis isin. Bapak mah sarwana karos nu ngadongengna. Ya kumaha kitu euis. Kana nyandung wae cenah nu ngadongengna ge. Aduh sanes. Teu nah ka bawa wae mah nya euis teu sanes. Aya wae nya euis mah nya. Ucapkeun Karnadi gawena ayeuna hulang jantul bae anak dua maot pamajikan ngajubleg dina hiji waktu
kira-kira sosokan maksudna ek nyiar tatali hurip nu paranti kahirupan nu biasa nyaeta ngala bangkong. Yah, mending ngala bangkong deui kan bae geus kasorang ieu euy kawin Nyiranda teh cenah diserahkeun pek bae dasar kieu euy nasib ayeuna ayeuna mah geus kasorang. Waktu eta Parjo sobat Dali teh geus henteu daekeun deui ayeuna ulin jeung Karnadi lantaran era cenah jeung sieun kababawa deui kanu teu puguh. Kira-kira pukul 1 peuting Karnadi ngala bangkong tapi duka teuing kumaha bet kitu milik dirina bagja awakna sakitu aprak-aprakan teh tawaleh teu meunang bangkong hiji-hiji acan. Yah, ya kamarana bangkong teh euy sugan bungeun ditewak kitu. Ih, dasar sial sagala teh ngadadak areuweuh ieu teh euy. Lamat mah bisa nyatu deui ieu mah yo. Manehna boga pikiran rek balik we ka imahna tapi kacida horeamna lantaran eueuh tedaeun sakalieun isuk nganjuk moal aya nu mercaya rek nipu deui taya keur jalana tungtungna Karnadi ngajentul di sisi walungan Citarum. Tina aral jeung Subaha mikiran anak mikiran tedaeun pamajikan deui Karnadi boga rasa buntu laku tuna pangabisa pugag saniskara lampah tungtungna lengbe kapoekan kejebur malidkeun maneh ka Citarum anu kabeneran deui caina kercaah maklum usum nyiji krebek wae lep kerebek lep mayitna umpal-umpalan tamat cenanya kitu muhun Karnadi Bandar Bangkong teh alhamdulillah tamat dugi ka dieu nya muhun. Alhamdulillah carios Karnadi Bandar Bangkong tamat dugi ka dieu nya muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto bade diteraskeun dina seri anu salajengna nya insyaallah. Mangking ceung ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah.